iris nya kalau memelo orgi geus hujan ayeuna mah teu di tempo nu gawe paneuh bisi talale cerega kaki edan milu aki sia tah kita kaki aing ya dan garan karunya ya jai moneng tah milu ayo tuh aki teh gawe teh kumaha cenah bisa keburu datang mana mantan teh carekan urang yo ayo balik arek balik oh panges adan tah menahan kieu menahan heula urang teh urang kumaha teh balik saya aing mah da aja pacar aing eta aki tempat kenyos ieu eta pakarek balik eta aki teh ayo kudu beneran dieu tah kieu ayo buru si datang mantan manor ke ya sama aya teh dirayu kurang oge can karako jam 11 gawe mantan pan tuh yo mah gawe teh cereuh geus ka kurang ge yo mah bakal balik nyokeun mah gawe mah emang siapa karako nganteran tah tuh nganteran tuh dulu aing geus aturan nyar dialungkeun di wae ku aki-aki teh nangis ada tadi teh aduh pandan kalaras tadi mah ieu pan ieu eta teh ngirup di leuweung teh yo lainnya jam tengeren jadi kieu ceulina gangguan yo nyana telah mah ham gawe sing bener aya manor kita aing balik atuh carekan ku manor gawe nasi ngeuceul gawe nasi ngeuceul non amang ngaliat mah alungkeun kasusukan alungkeun ku dewek lah hayang daang heula engke we engke geus lohor daang mah imah kurang cara kumpul asku gawe can aya urutna pacing kalak digolerkeun kitu aing mah lapor ki buka ki eta anak bangun naon teh terang aya manor kene manor kene aku mana naon ieu siapa nih betulan kalau lo cereg we sia aing balik heula yo gawe teh sing bener sia urang sedang heula yo mari coba ki buka empok nah ini teh astagfirullah nasar manor barang jador aing alungkeun ki manor teh goblok kana sia aing mah mending kene bantau beli pada sia gaya cik balik ki lah tah merek kita aku pae bawa tah bawa aing ngajak balik aing misu di gawe sorangan mah lah mendingan kene balik we gawe tinu gawe iya iya ya teh karak we bieu aing teh pan pegunungan teh jam sabaraha aduh jam sabaraha ieu gawe teh ku teu cereg teh aki jegis balik tuh pamawana pameureunnan teh aing geus ya manor teh